Lu mana ada janda yang mau sama dia? Hitam, kurus, tinggi, hidup lagi. Kemarin gue naik ke si abang-abang itu katanya ada di rumah Pak Haji Agil. Tapi gue kesana Pak Haji Agilnya nggak ada. Apa jangan-jangan dijodoh nama jangan lagi Pak Haji itu? Awas aja kalau beneran mau gue kasih pintu sama gue. Gue boleh ngutang nih belum. Iya boga salah kita kemana sih? Gus ngalingit di wae. Coba kemarin ngajual HP duit kaki mahi beak kayaknya heran dah ka duit tere banget beak padahal tadi pakai beli naon beli beas doang sugan inget nggak bohong. Duh ternyata gue beli suatu hari apa sahanya haji apanya mana doang nah di dia anu beunghar ini panas ini apa ya paketan yang beli teboga duit nah minjem we 7.000. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam eneng non Minjem duit atuh yang beli ieu paket kota minjem duit boro-boro 7.000 1.000 gitu boga baturkeun ngomong wae teu boga duit rek nang pagawean ieu teh ngabung wae teh mah bohong buset teu boga duit di kantong ge tah meuni kantongan ya geus tah nuhun ya wae lah budak teh keur pusing lah tah rek ka haji lah ieu sugeun dibere pagawean naon lah hajeun. Alah, lagi lamun teh gara-gara emok mah. Modaek aing kulit ieu di haji, japa budak gajina. Aing teh mawaan huut, ngurug gelombang. Alah jaba panas, marerang nih. Aing mah. Eta buka setoran aing gagal teuing aing kulit. Panas gitu lah. Aing lamun boga hutang mah gaek aing kieu-kieu lah. Panas merang. Jalan jangan kemana deui ieu ubar ya basa laki gering atuh urang yang dahar-dahar icing di kota wae malah bisa laki tegawe mah jaba bisnisna keur kos kitu nah ubar mana ya ini jauh-jauh ieu ke kampung dengan ubar mana nih teh ini panas musim orang kan buka kembaran di dia apa di mana sih ya tanya deh ada pulin punya imah di telepon jadi angkat aktif malahan jangan kemana ya ubar coba ya sekian aja diharap pangan apa sih teh reka dieu neangan ubar bubar nya kalau gue nggak teh emang di dia dukun ayah di mana tah di mana ya kan itu emang dia lurusnya nah sebelah kiri tadi sebelah kiri nah sebelah kanan lain sebelah kiri tak tadi sebelah kiri tuh tempon tuh nanti yang nanti lu eta ya gitu nuhun ya mang sami cece capek banget lagi mana ya imam Pak Dukun itu apa sih gini itu pas kembaran orang ya kembaran lain sih gimana sih pas orang jangan ibu ya nih sih lu siapa ya
Ih, orang ini Nengsi, teteh manis berkutu wow. Oh iya, kemarin gue lupa gue. Kangen orang kemana? Ulin hayu atuh ih kaditu. Mana ini jadi kos kieu geuning. Oh iya ya, hidup lu enak ya. Coba mana yang menurut jeung urang mah kareta teh milu jeung bapa. Moal kos kieu maneh. Ayeuna jadi tinggal di kampung, leutik panas deh di dieu mah. Ya, enak banget ya jadi lu. Ini gua lagi mau nyariin laki gua nih, kemana Merdan? Udah 2 hari nggak pulang-pulang. Geus mah kos kieu. Emang lu mau kemana? Iya, Cina sih orang kan karena ubar. Terus tadi orang kepanggil amang-amang. Cina ke Paduku, orang tanya gimana di mana. No, di sana no. Oh di itu. Lu mau ke sana no, ke Haji Agil. Wah tuh nya. Kayak orang kepanggil di didinya isukannya, oke? Nah, tuh nya orang akan itu lah. Dadah. Ana, mau kemana lu? Sahanya, Ningsi. Ningsi. Iya, masa lu gak kenal sama gua? Awewe nama Abu lain. Iya bener, gua rempon si Abu. Mana kemana wae? Ada gua di rumah. Minitara ulin. Kan gua gak tahu rumah lu di Anu mana? aya pantauan teh. Rumah gua juga ada pintunya, emang rumah lu doang. Yang geus mana ka mana? Gua mau ke sana, lu mau kemana? Betul, restoran pagawean. Lah, emang laki lu kemana? Aing mah geus embung. Ngandalkeun salaki teh. Lapar. Ngandalkeun salaki kos kitu mah. Sama kayak laki gua, gak pulang-pulang. Bawa-bawa ka Imah Randa. Iya sih kayaknya mah tadi gue juga kan ngelamun di rumah. Gue mikirin kata gue teh kayaknya tuh si Abu nyungsep di rumah janda. Bener-bener ya boga salaki teh. Ieu piling awewe mah moal Iya, bakal bener, meleset, bener. selalu kuat. Bener. Lu mau ke sana mau ke Haji Agil? Rek nyan pagawean. Oh ya ayo tuh bareng ya. Ayo. Ayo tuh, lu tahu nggak rumahnya? Ayo ka ditu. Oh, ayo. Tuturkan ya. Boyok gawe tengah ngajak. Pak. Panas eh. Pak, gerangan eh. Keur kulip ya iya kita nguruk ieu lombang tuh haji. Iya, ut. Oh, ut. Sugan teh ieu, sugan teh Ya. pare. Buset, lain pare di mana? Kita iya kita nguruk lombang haji. Pak Haji, Oh, teu cocok urang geuning maneh. oh yang mana? Kadi tuh yang sahaja. Nyamperkeun. Ayo uga imah meureun urang. Urang butuh banget ieu. Butuh. Heeh. Naon? Sangan emok kalulu. Ya habis kumaha teh emok mah. Eueuh nu mereng nginjeu. Atau mun emok meureun kedepet meureunnan. Atuh lain emok Oke, emok tak. iya teh. Oh, Bang. Heeh, Oh, Bang. Heeh. Paling luana tuh. Kadi tuh ka haji nyamperkeun. Udah kayaknya. Harese kamu jeung Pak Haji teh buruk banget lah. Heeh. Kudu disandrong jeung ceulina wae. Mah iya kayaknya. Nah, Heeh. tapi bunga urang mah Embung, merang. merang. Oh. Buku tuh. Punya artis. Kieu ulin jeung merang ka kita. Merang teh. Merang mana mah Ya geus lah. Balik ah. Ayo tuh. Ngebalnya. Mana? Balik. Mantuan. Jor merang-merang. Sudah kali itu ah. Usia kabeh. Wah, goblok teh. Merang. Ya anak teh. Main ke sih. Oh. Kontaknya enggak mana ya kontak? Buset, dia goblok. Ya anak teh. Aduh, kalah aing mun buka emok main malah erang gila lah. Bismillah. Ada. Tas kemana Pak Dukun? Tak kembali menyan. Kemana menyan? Persiapan gedung bising aya pasen mending geus aya. Oh, bener eta ah. Eta nganaon hut? Oh, tah kita ngaruh lombang ku haji. Haji Agil teh Oh, anu udah. bodag.
Orangnya gitu mah. Batunya. Ayo, yuk jalan ya. Ayo. Sing bener atuh mang mawah teh. Maaf aduh banyak, hampura. Ayo, Aduh. campura. Aduh, alah. Pak Haji tuh. Oh itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salahnya, Jana. Ningsi. ada kada remonya. Lain. Ulah kesalahan naon tuh. Oh, siapa yang mau ngedemo sih Pak Haji? Pak Haji, saya mau nanya, Tanya naon? lihat suami saya enggak? Salaki. Iya suami. Itu salaki. Iya suami Pak Haji. Ih, Nya sudah nyakeun ka urang. ya kali Pak Haji ngeliat. Emang ngasuh gitu ah. Kalau mana hayang nyaho salaki mana di mana? Lamun teu salah di dieu teh aya dukun. Kenapa masa dukun? Dukun teh nyambung. Dukun lain di dokter lain dukun. Ya iya dukun, tapi lagi Dukun. Ih, Tuh di ditu dukunna di mana? mana? Di ditu. Oh di sana. Heeh. Emang manjur kan saya suaminya lagi nyariin suami, bukan yang mau minta ubar. Iya, ada nama. Salah pokoknya nama lah. Salah jajal we. Sakti main nama. Ucingnya bisa jadi berit. Mana nama berit bisa jadi ucing. iya Pak Haji. Wah, kan we. Apa? Ulah katai berit na. Siapa juga yang mau makan tai berit? Beki-beki asan. Bisa orang derek naon. Yo, kayak pagawean. Wah, urang mah pagawean Pak Haji. Hayang digawean. Embung, Pak Haji mah embung. Pagawean dosa. Pamajikan Urang, banget. yo denge urang. Neangan pagawean oh Pak Haji pagawean. Embung, dosa. Sebenarnya digawean aja baik ah. Aing pusing. Yo, Pak Haji yo denge. Aya pagawean pagawean. Ngomong atuh tadi. Dari tadi juga ngomong. Pagawean gitu. Keda kelak-kelak. Pagawean ya? Oh, pagawean ewo. Heeh. Jadi itu kan aya kebun kosong, kebun Pak Haji. Oh, Tadi ke si Ebo ka dieu, teh pagawean kurang mana teh kulit di desa. Kena makan hut sedang ngaruh kebun. Ayeuna mana kurang dibere pagawean. Iya. Itu kan kebun tuh kosong. oh. Pulungan ieu nya, Pulungan naon? kayu. Kayu. Heeh, kayu-kayu anu bareula gitu ya, suluh. Oh, Ya, kumpulkeun nya. dia menang duit. Heeh, engke kurang mah di kuliah, kalem we. Atuh, kuliah gitu nah. Di kuliah. Bener-bener Nah. gimana teh? Pokoknya mah di dinya nya. Oh, Ulah henteu. ya. Heeh. Ya udah ya. Ayo. Makasih. Nuhun nya Pak Haji. Ayo, buat tuh ngomong nuhun aca. Makasih Pak Haji, makasih. Gitu atuh. Assalamualaikum. Salam. Haji bos. Duh, kumaha wae ye geus sore. Can aya pasien keneh wae ye. Kumaha wae moal ngaroko-roko acan ye mah atuh kieu cara nama. Sugan kedeung aya pasien ye hiji-hijieun. Sugan we aya pasien. Udah bari ngaroko nungguan pasien we. Mana telepon terah. Bari nungguan pasien nih ngarokok heula. Dan rokok geus beak eta. Dan aya pasien nyambung deui udud teh alah ngeunah geuningan. Bari ngarokok teh lah. Orang mau menik capek ya dengan ngaduk. Gila sih ya. Jadi cek sama kamu cina ya tiang tilu. Itu hiji, dua, tilu. Ini sih gak namanya. Bukan aya pasien tuh bang bangun aya pasien tuh di jalan ka dieu. Siapa? Siapkeun ya, rapikeun. Assalamualaikum. So, kalebet Neng, asup deh Neng, asup. Nah,
Sok kelapet neng, neng. Sok kali kes kieu di mah abah mah kayak anak-anak. Ya. Aya perlu naon neng ka dieu teh? Ieu bah salaki abdi geuring geus seminggu leuwih. Bawa ke dieu ke ditu geus. Cager. Sugan we ka abah mah syariatna bisa cager. Oh, insya Allah nya ngajarkeun malena abah. Sugan we di syariatan mah cager lalaki neng. Nyandak cain teu. Sok atuh. Tinggal orang jamkan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kuring karung hayam karungan, kurang kuring karung entog karungan, kurang kuring karung embe karungan, eta ge jadi duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tah ieu geus meunang ngajampean neng. Tangket teh cecekeut ka dieu 3 kali, ke ka beuteung 3 kali, ka tonggong 3 kali. Kitu nya neng nya. Insyaallah we cageut toh candak dewe cai mah bawa. Da lain nyageutkeun mah lain abah di abah mah hukum syariat. Nya. Ya tuh Pak, nuhun ya Pak. Ayo. Sing cageut lah. Ya, amin. Ayo. Ya, nuhun ya Ayo, Pak. ayo. Assalamualaikum. Salam, kade di jalannya. Ya. Aduh, poho-poho teuing nya. Rasaana panajem nancan dibere. Kumaha wae ya. Moal kebeli rokok 2 ieu mah ieu. Nu diheula rugi. Ayeuna panajem teu kaberekeun. Alah gagal ieu mah ieu jadi dukun ya. Teu kabeli rokok-rokok acan Gimana nya kebon Haji Agil? Ieu nya. Deko sama ieu. Hirup teh kieu teuing lah. Ngalaman lingkungan suluh. Boga salaki teh asa percuma banget. Henteu kudu ieu. Aing kus kieu mulungan suluh. Mun boga salaki bener mah. Nyasakeun wae boga salaki teh lah. Pernah aing teh dieukeun dibahagiakeun ku salaki. Sedih nu aing mah capek lah. Sampo awe batur mah sararenang ku lalakina. Aing mah mararat malu lah. Kawin geus lila. Teu pernah bahagia pisan geus kita lah. Pusing emang ieu carana mah. Stres. Cara dibere duit, ngaleungit wae. Kieu wae mah mendingan ge aing jadi randa. Da laku keneh kanu kabujang ge laku keneh aing mah geus keneh. Pusing aing mah boga salaki kos kitu. Stres lah. Ada tuh kayak dukun tuh. Situ tuh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok masuk mangga. Ya. Pak. Pan tadi atas ka dieu. Ih, saya baru kesini, Bah. Sugan teh kemasian amplop ka dieu teh. Da tadi encan mere panajem. Tadi mah tujuanna ka dieu teh lalakina geuring. Oh, sakit. Oh, Itu kembaran saya. Pantesan sarua tuh abah ge bingung. Dia kan namanya kembar. Tah ayeuna neng ka dieu tujuanana bade naon? Kalau saya mah mau minta ubah biar suami saya pulang, Bah. Suami saya udah 2 hari nggak pulang-pulang. Siapa ngaranna eta teh? Namanya Abu Abu. Bakar. Ketunya orang Terawang heula ya. Sugan ke Tempo.
Bismillahirrohmanirrohim. Kurang kuring karung embe karungan, kurang kuring karung aya kebo-kebonya karungan, kurang kuring karung sapi aya sapi karungan, eta mah leuwih gede duitna. Nah, tah geus sareatan. Ayeuna mah kieu ira-ira hage lalaki neng balik keur neangan pagawean. Oh iya. Engkau melang teuing kenangan pagawean maneh teh kaditu kadieu eueuh. Da ayeuna manehna kenangan pagawean aya geus meunang pagawean mah kege balik ka Neng. Oh iya. Neng ulah hariwang teuing. Iya, iya. Iya, soalnya Bah, saya udah berapa hari, udah sehari dari kemarin nyariin gak ketemu-ketemu. Iya. Terima kasih ya, Bah. Yuk. Ayo yuk. Yuk, Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. Kade jalana. Iya, Bah. Ayo. Oh. Tadi nu kahiji itu mere amplop. Ayeuna itu mere dua. Kumaha cenah ya Abah? Poe ieu ninggang teu meunang duit wae. Aduh.